أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم العلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو جهاد في سبيل الله حتى يرجو الحديث اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين Allahumma ya Allah mugi Gusti ngajantenkeun jamaah maulid jamaah nu panjang yuswa jamaah anu sehat badan jamaah anu jembar milik rizkina jamaah anu diangkat harkat darajatna dilungsuran turunan anu soleh solehah keluargana dijantenkeun keluarga anu sakinah mawadah kalih warahmah mugia doa-doana ijabah oge mugia dipupuskeun dina kaayaan husnul khotimah ya Allah ya Rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sanes di bil qulub nu dieu mah sholawat busro terus kenal tak ajar ai sholawat di bil qulub manu tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tahu kan dia lupa iya mah sholawat bus kantos kadang ngucan pak acan berarti san wau ulah wakat baca wau ai sholawat nariyah apa Allahumma sholli sholatan sadana kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqadu wa tafariju wa tuqda bil awaiju wa tunalu wa husnul hawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi
lamun orang dia pernah ningali aya mobil mogok di dederek apa ya tak seperti dia salawat dia dan biasa canggih atuh coba orang babarengan ngalap barokah al jannatu wa na'imuha sya'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi ulah koret atuh kana salawat teh menjigan unggah aya narik napas beuki beranghakan osok sare tibra sholawatan menit canggih calangapna ge ciga daek ciga sok kemon urang babarengan siap urang ngalap barokah sebab naon jalma moal ijabah doa jalma moal barokah hidup lamun teu wasilah maca sholat al jannatu ari eta surga wa na'imuha jeung kanikmatan anu aya di jero surga sya'du dikhususkeun rek dibikeun tangke dicawiskeun ka saha liman jang jalma-jalma yusalluna ala nabi anu maca sholawat ka kanjeng nabi lamun kira-kirana akang bapak ece di imah memeh sare sok sholawatan darah wah sok kawadul sia oh sok tara arek sholawat arek sare kana bangga kita sholawatan heula memeh reup atau mikiran heula hutang betul terus teh kira-kirana lamun akang jeung ece di imah keur sorangan salse sok sholawatan ngahajat tara panya tah pirang barang keur ngaji weh urang sholawatan supaya naon supaya urang kengeng barokah siap sok saserangan Allahumma sholli kelak diperhatikan gede ayo itu kikian yakin tak becisa Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina semangat teruskan dan halo wa husnul khatimah wa ala alihi wa sahbihi lam hadin wa nabasin mudah-mudahan atas maca salawat sing dilungsuran barokah amin ya Allah ya Rabbal amin saderek penaca acara pengatur waktos api anu kalintang pisan dipihurmat mudah-mudahan diberkahkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sadajengna para ajengan para kiai para ustadzah bil khusus ketua DKM anu tadi parantos masihan sambutan anak mugia guru-guru simpuring nu aya di kampung nu aya di wewengkon mugia mesking ditambi-tambi berkah ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahan dikawit Bapak Kades saribit sareng perangkat desa kepala dusun Bapak RW, Bapak RT, pertahanan sipil sadayana teka kantun mudah-mudahan sadana aparatur pemerintahan nu aya di desa sing disehatkeun ku Gusti Allah kali barokah
dijantankeun pamimpin-pamimpin anu amanah, dijantankeun pamimpin-pamimpin anu dipika cinta ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbal ngeunah teh jadi pamimpin, raos teh jadi pamimpin, raos kunaon make raos. Kira-kira di dia aya kades sekdes aya, kira-kira jadi pemimpin ngeunah teh tah jadi RW we jadi RT kinten-kinten raos teh jadi pamimpin teh raos mangkana sok pada merebutkeun hayang jadi pamimpin. Naon cing jaminan beunghar mah teu aya, jaminan sohor ge teu aya, can pernah sugan aya bejana punten ya punten di abdi di Cibadak can pernah aya hiji lurah sakecamatan beres jadi lurah sugan boga pesawat eueuh tapi ninggalonkeun sadesa kuat 5 ngabring 7 uji kom gugur biasa 5 kompanya PBA-kan ratusan juta seebna melaan 3.500.000 sebulan kunaon cing sebab bonus jadi pamimpin anu tidak sadari ku pamimpin beres jadi pamimpin asal ikhlas ke waktu mimpin bersih tina dosa. Bingung pan kunaon pamimpin bersih tina dosa pokoknya ngelompokan duit rakyat. Bener misalkan aya pamimpin nu ngadahar duit rakyat cuman diomongkeun ku rakyat. Di mana-mana rakyat aya 200, 300, 400 ngomongkeun kades nu berbuat dosa tapi dosana dicokotan ku rakyatna. Berarti anu numpuk dosa mah akhirna di nyata kena jadi pemimpin. Terus dah tah sim kuring di dieu ka Pasekdes, ka RW, ka RT, pan rakyat urang manyata teh balik deui ka usum jahil, balik deui ka zaman bodoh. Naon? Teu ngarti aturan tapi bertindak seperti ngarti aturan. Bijil BRT teu kabagean nu di demo RT, nu di demo RW, nu di demo kades, puguh ge nu ngaturna dinas sosial. Akhirna naon? Kulantaran teu nyaho dina aturan hukum jeung teu pernah nyaho aturan pemerintah, eta masyarakat BLT teu meunang dosa mah kabagean. Ngantak pantesnya cek dina nadomanana fakuluman bi ghairi il a'maluhu sing sahajal ma bapak ibadat jeung ilmuna bapak mangga amalna bapak ditolak teu ditarima ku Gusti Allah tung hati-hati ya ngada kudu nyaho ilmuna yarfa'illahil ladina amanu bangka cenah Gusti Allah bakal ngangkat derajat ka jelema-jelema nu ara di mana. Berat lamun geus urusan jeung iman urang mah moal kaangkat derajat ku Gusti Allah. Moal aya pijelemaeunana nu ngumpul dina ieu penting bener-bener iman ka Allah jeung Rasulna. Moal kumaha ajeung anu ceramah sarua dek oge. Sebab naon? Buktina ceramah dibayar keneh. Leres teu? Kumaha tah pangkat ustad ajengan kira-kira iman encan. Nguruskeun nu maot dibayar keneh. Tahlil dibayar keneh. Lamun bener-bener geus iman 100% moal narima bayaran. Ngan urang mah pabelit jeung dunia. Betul. Leres teu? Pan ieu mah geus ngaku. Yen ajengan ustad uing pribadi lamun ngandelkeun hayang diangkat derajat ku Gusti Allah, ngandelkeun iman urang moal aya nu diangkat.
di mana tuh menang diangkat derajat teh? Walladzina utul ilma darajat. Urang mangandalkeun diangkat derajat teh tina tolak ilmu. Jadi lamun bapak-bapak akan ece hayang diangkat derajat ngajual iman, ngandalkeun iman. Oh, urang mah salat lagi geus rajin. Salatna taraseula. Awas dina rakaat kedua ingat kana gorengan. Awas rakaat kedua ingat kana seseuhan. Awas rakaat kedua jadi pahili jeung rakaat katilu, duhur dah jadi 5 rakaat. Aya nu pernah ngalaman hilap rakaat? Abdi makantos. Dikakeun pas beres tahajud nangis, ya Allah. Cek batur kiai boga pasantren tapi eta salat kuat poho rakaat. Saking kunaon? Saking ku yuwaswisu fi sudurin nas, saking ku aya nu niupkeun kana jero dada urang teh saha setan jeung manusia. Lalaki rek salat husu pamajikanana camberut wae minta baju weuteuh. Nu senang pamajikan nu teu bener salat salakina. Sebenarnya keur salat mikiran beuh ai pamajikan aing teh geus manyun mah jiga aseupan. Nu senang pamajikan nganyuk baju di pengajian nu mikiran hutang salakina deui bae. Ngantak pantes salaki mah tereh paeh di badan pamajikan. Hebati. Nah, kunaon urang ayeuna kudu tolak ilmu. Maulid ngahadirkeun jamaah tujuan tolak ilmu supaya urang diangkat harkat derajat ku Gusti Allah. Sabab naon? Tolakul ilmi faridah. Ari tolak ilmu teh fardu wajib. Ari hasil ilmu nama teu wajib. Ngondang kiai arek di Jakarta, arek di Bandung, arek di mana 2 jam ceramah. Isukan ditanya deui ka Abah, "Bah, wengi ngaji teh naon?" Pokona mah ustadna teh orang Cibadak, nganu disampaikeun mah aing poho deui. Terus gitu. Agur ya. Ngantak pantes anu paling bermanfaat ilmu tolab ilmu mah taklim. Di dia malam naon bah? Wengi Jumat. Sok aya seueur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ieu kampung sing barokah. Barokahna kampung bila mana aya keneh nu tolab ilmu. Aing kudu jadi pinter mah urang mah dituntut jadi pinter. Komo belajar geus kolot. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Hese tanggal keleutik oge tanggal. Belajar geus aki-aki bagai melukis di atas ngalukis dina cai lagi tuh teh leungit geus boboro mikiran ilmu. Jedud waos mulai karasa, jedud suku mulai karasa. Rek mikiran ilmu, rek mikiran remati nu jelasna dipikir. Ngantak lamun urang ngandelkeun iman hayang diangkat derajat ku Gusti Allah tika iraha moal urang kaangkat sebab urang mah imanna talanjang. Salat urang sok poho rakaat, sok poho bacaan, sok malaweung. Rakaat kahiji bener, rakaat kadua bener kene. Be rakaat katilu mulai ingat isukan teh aya jadwal rapat, isukan teh rek melakon teh, isukan teh rek ka anu macem-macem dina pikiran. Ngantak fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim mangka cilaka yang jalma-jalma nu sok salat anu sok lalai dina salatna geus buguh urang mah sok bari ngalamun ge waktu ge pan tung dur ada tempat di nomor sakitu maka bedug diri ngai bedug teh nggih alhamdulillah abi kesami ban pasangan nggih
tika duhur asar maghrib ge malah baru dapat sok kejadian iseng jam 12 teh ditikir gur pacar kan mau atuh beres kali ge bedug Allahu akbar pertanyaan anak teu kudu dijawab secara tarik tina hate jawabna pas ngadenge adan dikumandangkeun aya keperasaan dina hate hayang langsung rumpak wudu ngalaksanakeun salat atawa santai wae eta iman urang seperti gitu ya beda jeung santri santri mah lain ku masalah iman tikeun ke guru Allahu akbar pirat kabeh komo di uing mah di ditu telat seeutik ketok sia kada nyatu di pesantren teh gitu kan tapi bayangkeun lamun ngasuh warga di lembur ngurus meri 1000 ge nurut ngurus makhluk bukan susah terus ngantap di dieu para wargi jamaah rahimahullah urang sadaya kunaon make kudu ngayakeun mundur tiap tahun Rajaban tiap tahun jangan ningalikeun bahwa urang teh masih kene boga rasa iman lain boga iman anu murni rasa sebab naon masih kene mengakui dan meyakini juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi walaupun teu kafah urang mah cintana pandina dalilna diuningakeun cek baginda Rasul la yu'minuna ahadukum teu disebutkeun iman di antara salah saji anjeun kabeh hatta akuna ahaba ilaihi sehingga manehna mika cinta ka kami ngaleuwihan cintana miwalidihi ka indung bapana wa walidihi ka anak-anakna wa nasi ajmain jeung ka jalma-jalma saalam dunia taros ayeuna ku urang ka diri urang tong diwaler tarik dijawabna hate bae lamun tiba-tiba api disuratan ku Pak Gubernur kepada yang terhormat Bapak Abi ditunggu jam 10 pas tidak boleh telat kira-kira nah rek datang setengah 11 apa rek datang setengah 10 setengah 10 memeh dina waktu jam 10 geus sebab naon aya undangan di Gubernur diundang ku Gusti Allah geus nyaho duhur teh jam 12 asar jam tilu ayo namanya maghrib jam genep anggap kira-kira nah undangan ti gubernur kan urang setengah jam nge standby tah di kantorna kira-kira nak urang undangan duhur undangan asar undangan maghrib isya jeung subuh apakah sok standby setengah jam memeh waktuna kena diwaler ya mah diragam we nahat we urang oh berarti urang teh iman encah gitu ya kumaha Ustad apakah Ustad sok setengah jam standby lamun subuh nge standby lamun duhur boro-boro kadang-kadang penyokot waktu duhur teh santri ke ngadaguan kiai jam 12 saparapat santri teh geus ngelowe na pantau teh dan yang ajengan dekna ngudut keneh we ngantak pantes can disebut iman dari dirinya sok sedih uing ngaragap diri uing sorangan hampura ya lain ngomongkeun batur ngomongkeun uing lah ya terkadang lamun diwengi tafakur ya Allah ya Karim rezeki ti pangeran sakilo banyak soca ningali cekas kene letah ngarasa amisnya amis hasilnya hasil normal kene panangan gerak kene sampean gerak kene batur mah geus aya anu lumpuh geus aya anu stroke geus aya anu jantung tapi urang kunaon Gusti abdi teh kunaon cek batur geus dibere pangkat ustad ajengan kiai geugeuh we masih kene kedua komo deui meureun tah jadi ngantak urang perluna bertawasul perluna
ujungnya lawatan sebab non urang mun ngandelkeun salat urang hayang milari ridona Allah geus jauh. Geus buku lamun diudangkeun hukum fikih suci tempat, suci badan, suci pakaian. Geus riweuh eta mah riweuh. Naon riweuhna? Di antara jamaah nu hadir dina bab adus aya keneh panu kiih. Terus bijilkeun kepot nyokot cai dibuleunkeun lain bersihan eta mah nyampurkeun cai kana najis jadi ngalobakeun najis. Kumaha nu benerna? Dikucuran, dicepengan tah ontoh teh ku kiri singa jauh ke mana wae. Kumaha tuh carana calikna kieu non canggih ge sabelah ngangkat sabelah diheujeunkeun 3 kali aham beres dikucuran cekel ku kiri baju ku kanan lain ieu mah komo awewe hati-hati aja nyokot kaplok kekene ngantak lamun urang rek budak-budak kadinya bayangkeun adus teh bener beres adus wudu no bismillah sah bismillah ngan teu abdul tara dibaca di mimiti kocok leungeun teu pikakeun mumbah sampeyan. Lamun kasatri sok ditaros sabaraha hiji rukun wudu, fardu wudu, sunah wudu, santri mah cekas fardu wudu sekian, sunahna sekian. Naon anu ulah kalewat tina wudu? Awas, uing pernah ngiringan nyolat ngibakan ngahadiran ngibakan di Bandung. Aya ustad lah saya terkenal, tapi ustad bukan di mana ada terkenal. Mah baru ngawuduan mayit di ketemuan. Weh, teu eling eta. Abong-abong ceuk hirup ge osok ketemu. Kadang santri kudu rajin belajar dirinya. Dan nyolatan mayit tah Kang Feby saksina. Si Solo baru pakai ruku jeung sujud. Fajar gendut cenah leuwih abdol. Kata kurang perlu tolak ilmu. Ya, jamaah rahimakumullah. Cek baginda Rasul, la yu'minuna ahadukum. Teu kasebutkeun iman salah siji di antara anjeun. Sehingga cinta anjeun ka kami ngaleuwihan cinta anjeun ka indung bapa anjeun, cinta anjeun ka keluarga. Sim kuring naros. Lamun kira-kira nah budak ulang tahun bahasa di sana milad atau ulang tahun mbak? Ulang tahun nah itu tak kene lah ulah pasea abdi mah tara ulang tahun osok ke milad ai milad teh ulang tahun bahasa kerenna ulang tahun bahasa Arabna milad nambahan umur pas budak ulang tahun sok CF sabar 500 muli balon, muli ciki, ngondang tetangga, make kondangan, ameh modal 500 kapulangkeun 600. Eleh, beres ulang tahun pukul utus. Balikin ngamplok dengan 10.000. Ulang tahun budak ge beak gope. Taros deui ka diri urang. Ayeuna ulang tahun hawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawalkeun ku urang ieu dina maulid. Kira-kira na sabaraha kamari nyumbang kana muludah? Tong dijawab. Oh, gede keneh enggak ulang tahunkeun budak atawa gede keneh nyumbang muludah? Lamun gede keneh nyumbang muludah iman. Lamun gede keneh ulang tahun budak can iman. Cek saha? Lain cek uing, cek baginda
la yu'minu lamun cinta ke anak ajen ngalewihan cinta ke kami. Ya insya Allah jamaah rahimahullah. Puja urang sangakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla saribit ieu puja kali puji dibarengan jeung rasa syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur baraya. Gusti Allah nu Maha lah wakam Allah tuh. Gusti Allah nu Maha Ghafur. Kunaon Gusti Allah nu Maha Ghafur? Urang sholat telat langsung dihukum, urang ngawadu langsung dihukum, urang ngomongkeun batur langsung dihukum. Coba lamun Gusti Allah teu maha hampura ka urang, tiap beres ngomongkeun batur dihukum ku Gusti Allah bibirna jeding. Kabayangkeun ya? Atau dihukum ku Gusti Allah jelema nu sok ngomongkeun goreng ka tetanggana kuntuna manjangan seperti manjangan kos puukna. Kebayangkeun nya eta ibu-ibu di dieu meureun paranjang tuh kabeh. Hampur aja ieu mah di Cibadak pamurujan dan nu sok loba ngumpul di jam masjid taklim teh. Oh iya nya bapak-bapak manengan 15 puluh ge hese di abdi ya mah di dieu mah penuh cek api ke tadi lamun teu ngawaduh api eta ge. Di abdi di ditu pi bapak-bapak mah ya Allah 10 kurang nu minuhan sisi teh nu geus teh mana raot teh nu geus lemong teu berak korana mah lagi khas keneh. Ibu-ibu mah teu kudu diondak Rebo pinuh, Kemis pinuh, Jumat pinuh, ngapoe pinuh, hanya kalah saeutik keur ngaji sok kanjung baju bapak-bapak mataran kadua na balik ngaji sok kumpul ngomongkeun batur. Nah ngata ya tugas bapak-bapak ya nitip uing ulah ngajunungkeun pamajikan ngaji ya sebabna supaya urang kenging hampura ti Gusti Allah nu berhak nu wajib ngadidik nu jadi istri teh caroge ulah aya ka pamajikan nih ngaji erak kiai bin manehna kiriwing kana jeje indit ka pos ron arek kumaha pamajikanna taat khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberi contoh baik, yang memberi ucapan baik, yang memberi perilaku baik terhadap istrinya. Jadi lamun bapak-bapak yang disebut umat Kanjeng Rasul contohan sholat tahajud berjamaah, contohan tahlil berjamaah. Di dia sok tahlil membesi. Jadi tebukit tahlil orang dia ya. Urang mah ayo hukum nama teu wajib tapi diwajibkeun sebab naon? Idza batabna ada baikoto amalu ilamin salasun anu nomor terakhirna wa waladun sholihun yad'u lahu. Urang teh perlu doa ti anak-anak anu soleh nu daek ngadoakeun urang ngantak diayakeun taklim sok hadiahkeun apa nya hadiah saminggu sakali kunaon dalamun eueuh majelis taklim moal budak teh ngadoakeun kolot moal pan aya ku pengajian rutin mah teu ngahaja ti imahna teu ngahajar ngadoakeun kolotna datang ke masjid cek ustaz teh khususon ila ruhi ngiluan tah manfaat majelis taklim tah ya sholawat kali salamna mugia dicurah limpahkeun kanggo panutan kalih junjunan kakasina pangeran makhluk nupang solehna makhluk nupang kasepna makhluk nupang jujurna saha eta nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Harus bangga kita dengan baginda Rasul, harus cinta kita dengan baginda Rasul. Sebab apa? Sebab nanti di arah-arah masyar, di arah-arah masyar urang teh bakal dibang
pangrol kabeh teh lamun bahasa di mah dirantai sadayana urang teh ku malaikat jabaniyah sebab non sebab dosa-dosa urang di mimiti awal balik tepikakeun kolot uing ayeuna umur 40 genep dipikir di mimiti awal balik mana sok uniko bari tukang kolot mana kadang mah urang teh pernah nganyerikeun batur doraka kanu jadi guru macem-macem ayeuna geus boga pamajikan sok ngawadulan pamajikan boga duit 100.000 bikin 80 simpen 20 yang ulin teh mah yang meuli opan teh mah yang meuli udud teh macam-macam da biasa lu ahli ngawadul mah lalaki sebab lamun teh diwadulan awe mah teu ngerti bener teh tapi lamun ngawadulna rek merek kanu jadi indung bapana teh jadi dosa sebab lolobana awena koret nu usaha lalaki nah omat bapak-bapak di dieu ridhokallah wa ridhoka wali jang urang mah kaum lalaki surga teh kumaha Gusti Allah ari Gusti Allah kudu ridona Allah aya dina ridho indung jeung bapa nganu jadi masalah kumis baplang sagede hileud badan teuing cenah urang lalaki eta kumis teh sagede hileud bajra jeung teuing di luar masuk poporongos jeung teuing ka batur mawani nu jadi penyakit lalaki naon mun balik ka imah mah urang teh sieun ngantak bila mana cek pamajikan ulah biasana urang sok nurutkeun jadi ulah padahal mah kewajiban merhatikeun nu jadi indung jeung bapa adalah kewajiban urang joledar we sakali eta dosa urang sebagai lalaki bayangkeun sapanjang urang nikah joledar ka kolot sakmaha eta sakilang nu mimiti ngaberejelkeun enon ngandung indung ngajurukeun indung nu ngurus ti leutik indung nyakolakeun indung jeung bapa tika gede nu ngawinkeun indung jeung bapa geus kuli nu disenangkeun pama eta dosa urang teu karasa ku urang seakan-akan lamun teu mangmerikeun baju lebaran ka pamajikan jeung anak asa dosa tapi teu mangmerikeun baju kan menjadi indung jeung bapa teu asa dosa eta dosa urang gitu ya urang teu bisa meuli beas jeung pamajikan seakan-akan dosa tapi teu mangmerikeun beas ka kolot teu asa dosa eta dosa urang hendak di dieu ngantak di dia urang sadayana senandung kabagina Rasul engke di arah-arah masa urang teh dibeungkeut kabeh kalayan macam-macam dosa aya nu dosa tina mabokna aya nu dosa tina jinahna aya nu dosa tina judina aya nu dosa tina maok aya nu dosa tina ngawadul aya nu dosa ngomongkeun tetangga aya nu dosa kalau jadi pamajikan macam-macam dosa dibeungkeut urang cenah ku malaikat jabaniyah sehingga baginda Rasul engke di arah-arah masar jadi jalma nupang sibukna urang teh cenah teh aya nu nulung sehingga baginda Rasul dongkap ka urang keur digiring-giring ku malaikat jabaniyah teh wah aya jabaniyah lesotkeun cenah eta sinanang teh cek malaikat jabaniyah ke heula ya Rasulullah ieu sinanang teh anjeunna gede dosa pernah ninggalkeun salat pernah ngodo salat tinggalin di kodok hukumanna 50 tahun neraka jelema ninggalkeun salat dengan sengaja tapi di kodok kemanehna sebab geus sadar 50 tahun neraka siksaana bayangkeun pinya kumaha mun teh salat wah masyaallah tapi pan urang mah ngabogaan syafaatul ujmati baginda Rasulullah sallallahu alaihi ngantak lamun bapak-bapak baretona pernah jadi tukang bobok tukang tarok tukang morosotkeun tali androk misal bareto
insaf sadar tobat istighfar terus tong leutik hate. Mungkin dosa kita banyak dan besar, tapi magfirah di Allah lebih besar. Jadi tong melang sapanjang urang daek tobat, sapanjang urang daek mengakui kesalahan ka Pangeran, bari jeung urang ngalaksanakeun taubatan nasuha, insyaallah dihampuran Gusti Allah. Jadi misalkan abah, akang, bapak boga pikiran tuh abdi teh pernah mabok kieu keun wae entong dikorekan kana jero beuteung ti ka diutahkeun deui. Teh kudu anggap eta mah rezeki masa lalu. Bae pernah judieun teuing. Weh abdi mah pernah jinah heukeun ae. Masa lalu adalah masa lalu. Tapi di mana urang geus tobat insyaallah bakal kenging hampura ti Gusti Allah. Ngantak ka budak mora besi pernah ngalaman malu budak mora di jalan jeung tetek keun bae usumna uing mah bi ngasuh budak KPJ hampir 100. KPJ teh kelompok pengamen jalanan, awakna teh borelang salatna teh mun keur ngaji we di majelis cek manehna Pak Ustaz abdi mah cenah gede dosa segede kumaha dosana apakah abdi mah tara salat kok halus tara salat nah cenah make halus berarti sia gede kawani cacakan dititah ku Pangeran ge teu ngawalo berarti gede kawani. Akhirna manehna eta ngilu ngaji budak awena KPJ budak pengamen awewe ngilu ngaji teu make kerudung ngaji teu make kerudung teh sebut teh. Akhirna geus 2 kali ngaji mah marake koko katilu kali mah ngarilu salat. Jadi jelema makeun we masa lalu tinggal masa lalu. Hendak lamun jadi ustaz, jadi kiai saurpun guru, nanang mun maneh jadi dai, ulah neunggelan batur, ulah batur mabok disalahkeun, batur judi keun bae. Dan nu boga hidayah mah Gusti Allah. Ngan urang mah tugasna ge wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Nasihat menasihati we. Hei akang, yuk sekali-kali matu orang sholat. Nanti terus-terusan sholatnya sekali-kali. Jam 12, jam 3, dan 5 kali. Itu suka terus-terusannya. Tadi dia, engke cenah geus dibanggo teh, cek malaikat jamannya, gede dosa da sinana mah. Wahai Rasulullah, cek baginda Rasul, coba timbang deui aman. Ditimbang. Baik. Pak Endang. Kejepit kaki timbangan cek malaikat jamannya tempo ya Rasulullah si Nanang si Endang sarua eta berat ka kiri cek baginda Rasul ke heula pariksa dina saku kantong bajuna dicabut cenah tina kantong bajuna berebet teh sholawat nariyah sholawat munjiat sholawat umiyi sholawat Sifa, sholawat simtuduror kumplit tukang maca sholawat eta jelema teh bari jeung tengah haja maca sholawat teh sakali nariyah keur muludan sakali munjiat keur rajaban sakali ngantak pentingna ngahadiran majelis ilmu teh eta abah teu bisa tibang cara ngabungku dah hayang bisa ngan teu bisa Allah kitu anu menang paham ngantak tong leutik hate sebab naon man kharaja fi talabil ilmi sing saha jalma anu kaluar ti imahna ngantak lah jero iman apa dalil lagi man kharaja kudu bijil sing saha jalma bijil minimal eta di dinya dina tembok atau ece nyaran bijil eta man ulah di jero imah ulah sebab aing ngaranna ukhruj bijil mah berarti kudu keluar tina lawang panto komo misalkan teh mah nonton muluna tina jendela kieu saha teu meunang man kharaja fi talabil ilmi dina jalan nuntut ilmu fahuwa mangka eta jelema teh jihadun fisabilillah keur ngalaksanakeun jihad fisabilillah tak ieu bapak-bapak penting ayeuna ibu-ibu wayah kieu biasana keur ngopi bari ngudud di imah ngalegedai aya nu geus ngeukepan pamajikanana aya anu keur ngobrol jeung babaturanana aya anu keur ngomongkeun bisnis
ayeuna mah sadayana hadir di majelis ilmu keur belajar mengetahui tentang Maulid Nabi. Ieu catetanana masyaallah. Bere-bere. Cek baginda Rasul timbang kecelik ka kana. Lepaskeun. Ngantak di dieu kudu rajin maca Ustaz geuning sholawat zaman ayeuna mah hararesek cek si Abah teh. Tibil kulub pabelit ayeuna. Cip keduror komo teu wau. Sholawat Umiyi kadang-kadang Nadia bisa rapot dong. Nah waktu Abah bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ngeusah sakitu oge eta we gayem tikakeun maot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah bila mana maut habis ka surga tah jelema nu ngadawamkeun sholawat walaupun bodoh. Ya. Jadi tak aya dalih teu bisa daya. Kamu panjaman pada teman mimpi umi lamun simpuring keletik tapi emotif. Eling dulur kabeh ibadah ulah jam boleh berang penting ulah boleh bisina kaburu sebab orang bakal mati itu ya pada teman gitu. Ibu-ibu teh ayeuna zaman modern make gendingan, make tagoni, make hadro, make marawis jadi dilagukeun Allahumma sholli ala eta teh nuturkeun musik marawis. Dalam di imah mah moal mungkin lagamna dikitukeun moal. Betul. Nah, yang penting rajin sholawatan. Sebabnya walaupun kurang amal kurang mada yakin kurang mah kurang sodako kurang kumaha kurang puasa kurang bah mau puasa lagi kurang puasa dendam jam 4 seriwul nyayu ayat tukang gehu liwat meuli ge cilok liwat meuli di cilok Can Abdul meuli gorengan, meuli gorengan. B. Eta kecoa, naon disebutna? Cucungu liwat ditewak da pajarkeun korma. Salat puasa urang mah kitu. Ongko puasa sentak porongos ka pamajikan. Ongko puasa tapi nama sare bae. Atuh sarewek pan sare ke ibadah bulan puasa lain ibadah setek kedua maksudna ibadah teh supaya sarema nyalametkeun tina ulah ngomongkeun batur tapi maknya sabulan puasa beres sahur salat subuh dek sare udang lohor beres salat lohor di masjid nyambung molor dae udang-udang jam 5 nyari seger kumaha. Nah, jadi bapak-bapak, jadi akang, santri lalaki, omat lalaki itu punya tanggung jawab. Ya, jamaah rahimakumullah. Ngantak orang di dia perlu na bermaulid. Pertanyaan anak, ayah bener untuk salah? Oh pada dia. Judulnya muludan atau maulid? Maulid. Nah, ingat tanya ayah, orang ngaji masih setik-setik baik. Di dia disebutkan maulid Nabi atau muludan? Umumna Pak, umumna muludan. Di mana eta judulnya jadi muludan? Padahal itu maulid Nabi. Tiap tahun ya orang muludan. Urang akurkeun penting ayeuna. Mending kene muludan, mending kene maulid Nabi. Buat mikir si Bapak. Oh, no bener itu. Di mana asbabun nuzul maulid? Maulid Nabi nyatana bentuk masdar tina mimpi walada anu hartosna memperingati hari lahir. Urang teh memperingati hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kanjeng Rasul lahirna dinten Senin kaping sasi Rabiul
bertepatan jeung bulan Masehina tahun gajah bulan Masehi bulan April tahunnya sanes gajah aya tahunan tahun 570 hiji Masehi ngan Kanjeng Rasul pas dilahirkan Abrohah nyerang Ka'bah make tentara gajah ngandak disebut dina tahun eta tahun gajah dilanggengkeun dina surah Al-Fil ngandak kurang disunahkeun lah saum dina dinten Senin kunaon aya riwayatna nyatana Abu Lahab teh pamana bagina Rasul anu doraka ka Gusti Allah jeung berdoraka ka bagina Rasul pas Abu Lahab pupus bagina Rasul cenah ngobrol jeung Abu Lahab dina impenan wahai pamanku Abu Lahab bagaimana keadaan engkau di alam barzakh jeung Abu Lahab wahai Muhammad aku disiksa setiap hari oleh Gusti Allah disiksa ulah poe kecuali di dalam dina poe Senin bagina Rasul kaget kunaon poe Senin anjeun teu disiksa sebab cek Abu Lahab keur waktu anjeun dilahirkeun dina poe Senin kami teh ngayakeun ririahan perayaan ngahadirkeun tatangga bunga ayah hiji budak laki nu dilahirkeun dina keluarga kami Abu Lahab teh atokeun bareto mah bagina Rasul dilahirkeun teh tikakeun ke leutik oge biaya bagina Rasul ditanggung ku Abu Lahab ngan pas bagina Rasul nyebarkeun Islam Abu Lahab kakarak anjeunna ingkar Abu Lahab teh keur dilahirkeun bagina Rasul teh bungaheun ngantak cenah Abu Lahab dibebaskan tina siksaan tiap poe Senin kulantaran anjeunna bungah keur bagina Rasul dilah urang ge lamun saha jalma puasa Senin sunnah hayang ngaraih ridho Allah mangka eta jalma bakal diringankeun siksaanana dina tiap poe Senin anjeunna puasa ku Gusti Allah sing saha jalma anu ngahadiran maulid bunga tadi mau puasa ya mau maulid ngahadiran maulid maca maulid kan marhaba tadi diawaskan marhaba karena abdolna maulid mah marhaba mending kene tong aya ceramah tibatan teu aya marhaba sebab aslina maulid mah marhaba ngan meureun itu mah urang macakeun riwayat Kanjeng Rasul ari ku ceramah mah memaparkan tentang kelahiran Rasul kunaon kudu make dai penceramah sebab lolobana jamaah teu ngarti bahasa Arab pan anu dibaca bahasa Arab al jannatu wa na'im wa sa'atu lima yusalli wa sallim wa barik terus dibaca atril hiji atril dua atril itu ngarti teu eta jero atril hiji tika atril 17 moal ngantak dikupas ku dai dina waktu ceramah wajibna cinta ka Rasul teh kieu jamaah rahimakumullah jadi siksa asa jalma anu ngumpul atawa nu ngamodalan anu ngumpulkeun ngantak di dieu aya panitia teh jelema-jelema anu ingeteun aya deui jalma anu diinget-inget saha bagina Rasul nu diinget-inget aya deui golongan jalma anu diingetan saha jamaah hei jamaah bapak-bapak ibu-ibu warga masyarakat urang-urang muludan ngumpulkeun artos ngider nyumbang sadayana tika akhirna ngumpul di ieu tempat ku swasilahna udunan masyarakat tika akhirna kumaha tika akhirna diayakeun peringatan maulid mangka sing saha jalma ngumpulkeun barayana macakeun marhabat macakeun sholawat ka Kanjeng Rasul mangka bila mana eta jalma maot bakal disanggap dina pantona surga beuh dahsyat entak sing kuring emutan tahun payun besi aya maulid deui ngayakeun di kampung ieu seperti kieu
anu tidak mangge minimal hadirkeun tina lawang pantokna. Sebab naon? Supaya kengeng kaberkahan maulid. Kengeng kaberkahan maulid. Da urang teh penting ayeuna maulidan. Isukan teu maulidan di masjid. Can puguh bapak-bapak wengi enjing maca sholawat ngaderes di bumi. Moal. Urang mah pan biasana ku seueuran ku teka hajat ngalaksanakeun ibadahna sebab urang kudu diakui bahwa keimanan urang mah ipis kira komo lamun keur seueur masalah salatnya sok jadi boga lamun keur seueur masalah ngadoa nangis tapi nama lain khusyuk karena sieun teu dihapura dosa khusyuk kulantaran hayang diijabah loba duit naik pangkat sok usum pemilu kandang dewan ramen ke masyarakat ramen ka kiai ramen ka pasantren ge kami sedaratan Pak Kiai nyuwunkeun aurodna jadi laku jikir teh lamun arek usum pemilu arek pilkades arek pilgub arek pileg ya pileg wih wariridan wali makamna rame di jarahan kolot utara didatangan dikumbah sukuna tapi lain karena Allah lain ikhlas tapi karena dunia eta berat nama kata iya bade mapar salib abdi 2015 UI dipun guru sakedah berangkat 2002 UI 2015 ke Sumedang pas UI di Sumedang tegaduh naon ngan saur pun guru bral maneh balik maneh bakal mangih kahirupan lembur be eta bingung biasa nama di paraman guru ngabdi teh ngajar mantuan ngajar gitu balik ka lembur teh kendang rek jadi naon be satahun ku Gusti Allah langsung eta aya rezekina bisa jadi imam bisa beli mobil bisa beli tanah barokah tina naon piraning bareto keur memeh uih kupun guru diamanatan omat ulah tinggalin unggal peuting sholawat nariyah 444 tiap pada subuh waqiah al-muluk ar-rahman rotib al-hadad tiap pada asar rotib al-atos tiap pada duhur asmaul husna hatam genjing santri terus anjeun unggal wengi deres Al-Quran mual miskin dunia dilaksanakan berarti zikir terus maca Quran terus eta rezeki wayang cukup min hasulaya tasib bareto mah ngamalkeun amalan tipun guru we tapi tiba-tiba nah urusan naon datang nu jual beli tanah ka bumi wengi-wengi jam 11 wengi tilu poe jadi 7 miliar mere duit 400 juta hari tak keneh eta nu teu dibayangkeun teh kerja di santri boro-boro 400 juta 10 juta ge can pernah nempo santri mah cocokannya ke hulu pedak biasana lamun aya nu maot teh lain innalillahi jadi santri alhamdulillah sebab perbaikan gizi biasana ngaliwat weuh geus biasa segala diabuskeun daun sampo naon lauk guru dipaok segala jadi santri be tiba-tiba karak jadi ustad setahun nu mere duit sakit tah ngantak yakin naon ku barokah ngamalkeun sholawat jeung zikir ka Gusti Allah ngantak abdi ngajak ka jamaah lamun tadi embung timbul daki hayang timbul batik lamun dagang ulah tikat timbul hutang bisnis hayang hasil rumah tangga barokah budak ulah ngangkrang supaya soleh solehah hajar ku sholawat teh kudu loba lah tiap beres sholat sabelas balik sholawat ka ustad naon nu bisa abah naon asal ikhlas keur macana ulah kayong kadeng tetangga ngaliwat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ulah santai
ibadah yang paling baik di mana orang lain tertidur pulas, maka dia khusyuk berdoa. Ulah petot-petot sholat tahajud. Ya, jamaah rahimakumullah. Kunaon atuh diurang disebut muludan, padahal asli nama maulid memperingati hari di Jawa. Para wali itu pertama datang ke Jawa, sanes ka Jampang, sanes ka Sukabumi, ngantak kitab-kitab kendang sadaya lagi bahasa Jawa. Ngan aya nu disadur model di Manonjaya ku ya, Wa Manonjaya itu disadur jadi bahasa Sunda. Tapi kalian izin di guruna di Jawa mah di mana bulan Maulid sok dikumpulkeun tah dicampur jeung kebiasaan Hindu teh ngumpulkeun kadaharan dina hiji tempat diayakeun gerebek mulut disebut teh mulut di Banten masih dilaksanakeun sok aya gerebek mulut ngan urang kulantaran ngayakeun ririungan sok aya keamaman, sok aya cai, sok aya hidangan, terus ngumpulna leuwih ti saurang, maka disebut muludan. Jadi itu kudu hesel mun nanya kunaon sih make muludan? Hayang we. Kunaon make muludan? Hayang we. Di mana dalilna? Aing ngaran hayang teh berarti bogoh. Di mana-mana bogoh teh kudu make dalil. Bapak jeung akang bareto keur mikah hayang mikah bogoh ka pamajikan, keur jadi can pamajikan berarti. Aya dalilna teh bisa cinta kitu. Rasa cinta pasti pada makhluk. Itu bisa berenang ajak sholawat pohon sapotong, ajak lagu udah bisa. Tapi itu jadi masalah sekolah tuh pura yang lagu. Intina cinta mah anugerah nu datang ti Gusti. Sing sahasa jelema rajin tempat ieu ngiluan muludan, engke hadiran di muludan, ngahadiran di muludan, ngahadiran di muludan, terus diputer. Berarti eta jelema geus aya cinta kana maulid, cinta ka Kanjeng. Yang penting niat pas bijil ti imah lempengkeun bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Wartosan ku abah, wartosan ku akang, ulah pabelit antara tolap ilmu jeung tolap sangu. Nu jadi hariwang naon zaman kieu teu meunang ilmu mah ti kiai tara kukurutus ngahadiran muludan ning Rajab. Tapi teu meunang sangu saminggu panitia beak diomongkeun di Cibadak. Cibadak di dieu mah mungkin aya. Tapi nu paling mantep abdi ngaji di Banten. Bolak-balik di Cilogang Cipuper. Di ditu mah teu aya joget. Di mana muludan tiap bumi ngadamel sangu kebuli. Anu asepan teh. Lamun nu beunghar 5, nu menengah 3, nu miskin hiji. Nu miskin mah hiji oge jerona ge di asin. Pan jerona teh nu daging domba, nu daging hayam, nu emas, nu nila, nu asin, macem-macem. Abi kaget, nah ada datang teh bari nanggeui. Ternyata geus tradisi mawa kebuli. Beres muludan, mulak kebuli. Botram berjamaah dipimpin doa ku kiaina, ku kepala adatna, ketua adat, di ketua adat. Ngan lamun cek ketua adat dina speaker. Assalamualaikum. Aing ngajak ka kabeh. Hadiran muludan supaya sia barokah hidupna. Ku ustad namun dikitukeun ngadat eta masyarakat. Dan ku ketua adat mah ngabring di kabeh. Tah didinya perluna simkuringnya ngajak ka jamaah teh naon? Wayahna di mana usul maulid, di mana wae tempat ngageun maulid, lamun kajangkau, lamun sehat hadiran. Sebab naon? Jelema anu hadir di majelis ilmu mangka manehna teh keur hadir dina taman-taman surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Simkuring nganti bang bisa ngadoakeun mugia jamaah
Kampung Tegabure, desa Neglasari, kecamatan Lengkong. Ya Allah, mugia ieu jamaah sing dihampura dosa. Mugia ieu jamaah upami gaduh masalah sing aya jalan keluarna. Upami gaduh sametan sing dikintulkeun rezeki jeung naur eta sametan. Tapi ingat lain amin hungkul geus gabrek duit bayar ke hutang. Biasana aya ngijing berarti geus boga duit api-api bae. Pura-pura poho. Mudah-mudahan nu can laku modal karari sing menang jodoh. Amin. Nu gadeus. Nu soleh. Yang siada kudu daya kuli. Aing ngadoa hayang awe geuli soleh pagawean molor salah. Pinuhan masjid ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah kirimkan aku bidadari yang paling cantik. Datang we bidadari rajin kuli. Amparkeun sajadah, doa ka Gusti Allah, mewek ka Gusti Allah, basehan sajadah, penta ya Allah, hayang rezeki nu adil halal bari barokah. Akui heula dosa-dosa dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah rumaos diri pinuh ku dosa nyanggakeun sadaya-daya ngaku ka Gusti Allah. Ulah kudu ngawaduh Gusti abdi teh kieu da teh kudu diomongkeun geus nyawa. Ieu nu paling bahaya mana umat lamun aya maot kangda. Tapi urang ulah ngabohong ka Gusti Allah. Puguh ge maot teh keur mabok atuh. Ieu teh ahli salat, ahli ibadah. Saksiannya kurang sadaya ahli bahaya. Teu kenging. Lamun eta jelema ahli ibadah sebutkeun ahli ibadah. Lamun anjeunna lain ahli ibadah tong disebutkeun ahli ibadah. Cicing bae urang mimpin salat. Sebab naon? Urang menyolatan jelema nu tara ibadah ge ngan saukur menghargai ka keluargana. Ngan ulah tikakeun ngawadul ka Gusti seperti tadi urang di mana ngadoa tengah peti aku urang boga dosa teh iya Gusti istighfar abdi mugia tiasa nebus salat tobat abdi mugia tiasa nebus. Jalma di mana-mana geus ingat kana dosa menta hampura dosa bari istighfar ka Gusti Allah kalayan bener-bener menta hampura terus dihampura dosana itastagisuna rabbakum di mana-mana manehna minta tulung ka Gusti Allah pangeranana pastajaba lakum mangka bakal dipitulung Gusti Allah dilungsurkeun pitulung. Kumaha carana? Bi alfin minal malaikat lembur dipit kalayan baribu-ribu malaikat diturunkeun jang marangan jelema eta nu keur ngadoa. Tong leutik hate akan diimah tahajud sorangan. Geus menta hampura geus ceurik terus akan ngadoa walaupun sorangan bakal dikulilingan ku malaikat nu ngilu mangdoakeun ka jelema nu menta ijabah doa ka Gusti Allah. Sim kuring bari kerja di santri mah pernah nyepen sampai 4 bulan 15 poe. Aya bahasa nyepen teh di dieu. Nyepen teh cicing di kamar, kiih oge ulah tika papangi jeung jelema. Mun salat Jumat ge mun ditanya ku batur ulah tika ngajawab. Atuh pan uing disebutkeun ge ge lo ku tetangga. Teh sinang teh subahnya. Buuk gondrong, awak geus begang. Sudah buah-buah. Dek bareto. Ya teh jauh kos kieu lah. Garing-garingna geus sarua. Aing beres kan. Geus rame diomongkeun cek lanceuk. Ya, geus eureun. Maneh teh bisi gelo cek lanceuk eta. Nah, ngawarot ka guru terus laksanakeun. Beres. Aing loba duit di alhamdulillah diamanatan ku Gusti Allah. Lanceuk teh nginjem. Mah yang nginjem kan gelo. Pahulang meh dapat. Nah, cenah pan bareto dan nyepen sulut ke bisi gelo. Tak ieu teh hasil loba doa teh kieu. Akang mah loba ulin ngantek teu geblek duit. Tapi kalau loba doa aja loba duit. Ngantek cek lanjut nyawa kitu mah aing bareto kos maneh cicing di kamar aing jedog di kamar ti bangadon molor gua mau jadi duit. Kumaha carana? Ah, udah mah kudu rajin ngaji. Dah. Besi ada kulit sekali-kali ke pasaran, pesantren. Belajar zikir we. Tuh, di Banten Cirebon. Bapakna teh ketua MUI Kecamatan Cirebon kan. Mualim Khairuddin. UI ngaji kali itu.
baru pas balik mi HP budak ajengan 2 tahun moal dilongok moal diberi duit pandidikeun balik di pasantren hayang kos ajengan cek bapakna tika ayeuna can pernah ditelepon aja ku bapakna padahal bapakna teh kiai gede ketua MUI di ditu mah saking ku anakna hayang sukses ayo urang kumaha di teh pangih 2 poe jeung budak geus riweuh we budak masantren dicari-carikan ku indungna jadi salah ya namun hayang sukses kudu tega berangkatkan ke pesantren daripada cicing gelembur pagawean nyom HP terus apa ya jamaah rahimakumullah barokah maulud insyaallah bakal datang ka jelma-jelma anu hadir dina majlis maulid ngadeg sadaya urang marhaba Allah ya Nabi salam